Mantap ke para aulia Allah teu kudu hese neuleuh pangkat jelema neuleuh martabat jelema katarikna ka mana kadeulean tina lengkah jeung kicep atuh kicep model kos kieu atuh kicep bajingan eta mah atuh lain deui ya kadeuleuna tuh mata kadeuleuh kicepna lengkahna katarikna ka mana teu kudu kahareupan ku urang sangkilang aya di luar negeri sangkilang aya di mana kanyahoan katarik-katarik sebab ayah irung batin, ayah celik batin, ayah sungut batin. Ente kudu di dalam negeri, ulang luar negeri ngarah rambut. Gitu kene urang ka urang luar negeri bakal ngambek. Urang teu wauh baheula ka Said Maliki, tapi kunaon tiba-tiba dibere cinta ka Said Maliki, teu wauh teu naon. Asal nyarita ngadenge, asal ngadenge caritaan Said Maliki kok urang cinta aneh. Nu mantap kula ngomong kos gitu kula boga kenangan jeung almarhum al-maghfur Said Maliki begitu datang ke Mekah maulidan malam Jumat kula makan ngerasa hina jauh memaca berjanji Masya Allah orang Mesir orang Habsyi dan lain sebagainya ngarareunaheun kula mah di pojok keur mah panderi kemudian atulah hina kunaon beres marhaba doa kula disampeurkeun ku Said Maliki ditungtun dahar bareng kan nampan samin kula bareng jeung nyana dihuapan datang ka ayeuna inget bae Masya Allah ieu aing hina di Indonesia diajak aju ka dinya nage tapi kunaon aju dipeluk diajak bareng dihuapan terus bae nyekelan kula nyekelan terus sia oh potongan sama kunaon eta tidieuna kene tidieuna geus cinta asal anu ngobrol ngomongkeun Said Maliki asana hayang amat ka panggih resep amat